Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu kasadayana. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparina nikmat kasehatan sarta urang tiasa patepang dina ieu kasempatan anu bagja. Anu ku abdi dipika hormat Bapak Ibu guru anu tos ngabimbing urang kalayan sabar sarta teu hilap karerencangan sadaya anu ku abdi dipika cinta. Hatur nuhun parantos masihan kasempatan ka abdi kanggo nyanggemkeun ieu biantara. Dinten ieu abdi bade nyanggemkeun biantara anu judulna nyaeta pikeun naon urang teh boga karuhun. Ibu bapak guru sarta rerencangan sadayana unggal jalma pasti miboga karuhun. Karuhun nyata hartosna anu mimiti ngawangun kehidupan tur mawa ajen kana diri urang. Karuhun Sunda henteu ngan ukur tokoh sejarah tapi pamimpin anu parantos nunjukkeun jalan kana hirup anu bener. Karuhun urang ngajarkeun yen urang Sunda kedah leuleus jejer liat kacai. Anu hartosna nyaeta urang salaku urang Sunda kedah tiasa adaptasi tapi tetap miboga prinsip hirup. Teras orang kedah somea ka batur. Nyata hartosna ramah sareng ngahargaan sasama. Teras aya hormat ka kolot. Nyata urang salaku urang Sunda tetap kedah ngajaga adab jeung tata krama ka kolot. Salian teh eta karuhun Sunda teh nitipkeun 3 prinsip utama. Anu kahiji nyaeta aya silih asih. Silih asih hartosna mika nyaah ka batur anu henteu silih hina. Anu kadua aya silih asah. Silih asah ieu teh ngajarkeun urang pikeun jadi leuwih hade. Pikeun kedah ngahadekeun hirup kanu kalayan janten bener. Terus nu katilu aya silih asuh. Nyata saling ngajaga supados hirup urang kedah rukun. Nilai-nilai ieu minangka jati diri urang Sunda. Ibu bapak guru serta rerencangan anu dipika cinta ku abdi kiwari urang teh hirup dina zaman modern. Seueur budaya luar anu lebet ngaliwatan internet. Ieu hal anu moal tiasa dicegah tapi urang teu meunang nepi mau pohokeun asal usul. Sabab lamun urang mopohokeun warisan ti karuhun urang moal apal karena jati diri urang salaku urang Sunda. Urang bakal gampang kabawa ku hal goreng serta urang leungit ajen diri salaku urang Sunda. Ku kituna hayu urang salaku generasi ngora kedah ngajaga tur neruskeun warisan ti karuhun. Sapertos ngagunakeun bahasa Sunda kalayan reueus sarta tiasa miara seni budaya sapertos jaipongan, tembang Sunda, sareng kawinan barudak. Teras urang salaku urang Sunda tetep kedah ngajaga lingkungan sabab eta amanah anu paling penting ti karuhun. Lampah bageun dimimitian tina haleutik nyata jujur, disiplin, datang pas waktuna serta ngajaga kabersihan. Lamun urang tiasa ngalaksanakeun eta sadayana hartina urang ngahargaan jasa para karuhun. Dumasar kana anu parantos ku abdi dipaparkeun tadi di dieu urang tiasa nyimpulkeun yen ayana karuhun teh ngajarkeun urang supaya hirup urang miboga pituduh sarta miboga dasar anu kuat sarta miboga harga diri minangka urang Sunda. Karuhun teu ninggalkeun harta banda tapi karuhun urang teh ninggalkeun budi pakerti anu hargana henteu aya tandingan. Ku kituna hayu urang terus ngaraksa ajen inajen anu parantos dipasrahkeun ka urang. Di dieu abdi gaduh sisindiran sebagai panutup. Walanda jauh ka sagara kulon mawa barang kana kapal pinisi. Warisan karuhun ulah nepi ka leungit. Hayu urang jaga reueus jadi urang Sunda asli. Sakitu biantara ti abdi hapunten bilih aya kalepatan dina tuturan. Hatur nuhun kana perhatosanana ti Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.